Duh, aing mah geus lieur deui ku Padedi mah Gubernur Jawa Baratnya lieur we aing ningalikeun Padedi mah nya. Bararingung aing pamimpin ningalikeun pamimpin kawas Padedi. Geura ayeuna kieu nya teu rek teu bingung kumaha nyeurir atuh aing mah Geura nya ayeuna lamun aya masalah, lamun aya musibah, manehna masuk paling ti hareup geura nya. Tapi da manehna ari giliran aya penghargaannya kalah sok diwakilkeun ka batur mung datang tah aing mah anehna teh ku Padedi teh kitu dan nu sejen mah lamun boga penghargaan teh asa pang aingna atuh nah ari ningali Padedi nya giliran aya penghargaan kalah nitah batur anjir aing mah nu kieu meureun barudak pamimpin teh euy anu nyanya pamimpin teh aduh matak barudak ya nya hade-hade lah lamun ngomong jeung Padedi teh ulah sok saruujon pokona mah ulah sok ngaharujat nu teu balalener nya tah kitu geuning sifat pamimpin teh Padedi mah euy Padedi mah kulantaran naon barudak kitu teh we naon anjing ku ngopi tah Padedi mah ngopina teh liong goblok Padedi mah unggal isuk teh liong jeung liong we kitu jadi kawas kitu we Padedi mah gitu aing mah ararane goblok dah